Bismillahirrohmanirrohim. Awi takoda atawa nekadkeun jalma pakda sifatin kana henteu ayana hiji sifat min sifatillahi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala al wajibati anu wajib lahu ka Allah ta'ala ijma'an kalawan muwafaqah. Hartosna muwafaqah teh ACC setuju rempung gitu. Kal ilmi secara sifat ilmu au nasaba atawa ngeunakeun atanapi manteskeun jalma lahu ka Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tangzihuhu bersih ngabersihkeunana Allah anha tina ieu sifat ijma'an kalawan muwafaqah kal jismi cara sifat jisim au halala atawa ngahalalkeun jalma muharraman kana anu diharamkeun bil ijma'i kalawan muwafaqah makluman halna geus dikanyahokeun atawa makluman barinan geus dikanyahokeun minad dini tina agama bidarurati kalawan jelas atanapi pertela atanapi nemrak mimma tina perkara layah pa anu teu samar deui alaihi ka eta jalma kazina sapertikeun zina waliwati jeung ngadubur wal qotsli jeung maehan wasir qoti jeung maok wal gosbi jeung ngagasab segitulah. Salajengna tina anu kalebet kupur bangsa patekadan bangsa hate awi takoda atawa nekadkeun jalma pakda sifatin kana henteu ayana sifat min sifatillahi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala al wajibati anu geus wajib lahu ka Allah ijma'an kalawan gemprung murtad patekadan teh nyaeta ngeuweuhkeun pirang-pirang sifatna Allah kan ari Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud adam idam sinareng anu senes-senesna deui tah ku urang atanapi ku sawae Allah mah teu kaasupkeun sifat wujud da eueuh kitu nya da eueuh jaeta teu ngarti teh dina masalah akidah padahal nu disebatkeun sifat teh nyaeta naon anu sok euteup dina dat kitu nya sifat teh nu sok euteup dina dat dina jentul sapertoskeun eta jalma teh kulitna teh bodas ta bodas teh sifat bodas cicing dina jentulna jelma dina datna jelma matak disebatan nu disebut we sifatanana si anu teh nu bodas-bodas dengan kulitna atanapi nu hideung-hideung tah kulitna margi nu disebutkeun sifat teh nu sok euteup dina dat seperti mana bodas hideung hejo eta sifat jangkung pendek lintuh begeng eta sifat kumaha sifatana kijaet teh sifatana kijaet mah eta geuningan anu begeng-begeng leutik hideung nah kitu nya sifat ajanda Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud adam lajeng ku jalma
teu ditekadkeun naon nekadkeun bahwa Allah teh henteu kasipatan ku sifat kitu ta eta teh kalebetkeun kana sifat naon murtad pategadan. Atanapi di dieu mah dicontohan sapertikeun kal ilmi secara sifat ilmu ngeuweuhkeun sifat ilmu di Allah ta eta teh termasuk kana murtad patekadan. Sedangkan sifat ilmu wajib wajib ayana di Gusti Allah innahu huwas samiun alim. Allah teh anu sangat uning. Au nasaba atawa manteskeun jalma atanapi naon ngeunakeun lahu ka Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tanzihuhu bersihna Allah an hatina eta sifat ijma'an kalawan rempug. Ieu mah henteu ngeuweuhkeun tapi manteskeun ngayakeun kana Allah teh kasifatan ku hiji sifat anu eta sifatna Allah teh nyaeta dibersihkeun tina eta sifat mana kal jismi sapertikeun cara jisim. Jisim teh jungreng tah kitu nya jajentul. Jadi dinasab dipanteskeun Allah teh aya kitu jangkung gede kitu nya. Allah teh aya kitu nya ageng, Allah teh aya pananganan kitu nya. Panangan dipanteskeun dina Al-Qur'an diuningakeun kitu na yadullahi fauqa aidihim. Panangan Allah teh saluhureun pananganana jalma-jalma gitu dipanteskeun ta eta teh teu meunang. Maka kanggo ngalogatan yadullahi menawi kedah uningannya ya ulah teu kenging dilogatan yadullahi ari panangan Allah fauqa aidihim eta saluhureun pananganana jalma-jalma. Jadi ageungna panangan Allah mah saluhureun panangan urang teu kenging dilogatan kitu tiasa kupur eta tiasa kupur kitu nya. Tapi kedah dikumaha ngalogatan yadullahi ari kakawasaan Allah kitu nya pan kakawasaan aya dina leungeun dina tangan kakawasaan teh nyeuh tangan sakakawasaan aya di sayah gitu kekawasaan aya di sayah gitu tak yadullahi ari kakawasaan Allah fauqa aidihim eta saluhureun naon kakawasaanana jalma-jalma tuh kadal upami di logatan panangan mah mencog kitu tiasa murtad. Atanapi aya dina ayat anu sanes kitu nya innallaha fil arsyis tawa kitu nya aya Al-Qur'an innallaha fil arsyis tawa innallaha sanyana Gusti Allah fil arsy eta di aras tawa anu ngajemleng calik dina kursi cenah calik Allah teh calik cenah dina kursi kitu di aras kitu nya maksudna mah sanes Allah calik dina kursi di aras Allah nguasai kana aras gitu di maknaanana teh kitu nya itu nemutkeun ilmu tauhid manawi bade ngamaknaan Al-Qur'an kedah siap ilmu naon-naonana. Upami ngamanaan Quran kalawan otak urang nyalira anu teu apal kana ilmu kaditu kadieuna saur Rasul man tafassarul Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Saha jalma anu nafsiran ngahartian Quran bi ra'yihi kalawan ceuk pamanggih otakna manehanana anu bodoh maka pal yata bawa maka dahu manehanana geus nyanana geus nyawiskeun rek cicing dina neraka itu nya geus cicing rek mak adahu rek diuk dina neraka. Jalma anu nafsiran Al-Qur'an kalayan ceuk pamikiran manehanana sorangan eta teh geus kaya-kaya geus nyadiakeun manehanana arek diuk dina neraka jadi teu kenging kitu nya. Itunya kal jismi sapertikeun jisim aya jentulna itu Allah teh teu kenging kitu nya
tekenging memang Allah aya ngan Allah mah ayana beda jeung anu anyar ari ayana urang mah mika butuh kana tempat Allah mah teu mika butuh kana tempat aya ngan teu mika butuh kana tempat lamun mika butuh kana tempat mah atuh mu masalah sareng urang sarua lamun Allah mu masalah mustahil gitunya mustahil au halala atawa anu kalebetkeun kana murtad patekadan teh kieu au halala atawa ngahalalkeun jalma muharraman kana anu diharamkeun bil ijma'i kalawan rempug para ulama-ulama makluman nu geus dikanyahokeun minadini tina agama bidarurati kalawan nemrak mimma layahpa tina perkara anu teu samar deui sapertoskeun mana hartosna perkara teu samar teges nemrak dina Al-Qur'an mah puguh teu meunang sapertikeun mana kazina sapertikeun zina cek si jalma teh halalah zina mah gitu kan zina geus nemrak dina Al-Qur'an tos pertela hukumna haram tuluy ku jalma teh zina mah non halal tah eta teh kufur jalmi anu kitu teh murtad gitunya murtad kudu guragiru syahadat lamun manehanana geus ngucapkeun bahwa zina itu halal tuluy disamer ku malaikat maut langsung abadan dina narakana sabab teu kabawa iman Islam teh gitunya can ngucapkeun kana dua kalimat syahadat dina sabada murtad mautna kaayaan dina murtad nya waliwati sareng ngadubur lamun ngadubur teh lamun cek basa urang maka resep kana liang tukang gitunya eta teh ngadubur kitu ieu teh ayana teh di zaman kaum Nabi Lut gitunya kaum Nabi Lut mah umat Nabi Lut mah istri teh pajeng henteu nu pajeng teh lalaki nu diudagna bujurna gitunya itu kaum Nabi Lut eta tah sehingga kadinya diuningakeun kinu wa amtorna gitu disiksana oge ku hujan pas tadi jilab di ayatna gitu katalar gitunya eta kaum Nabi Lut mah gitunya Nabi Lut mah teu gitu kaumna gitu kaumna umatna ngalalangur we istri mah gitunya dah ngalalangur istri mah lalaki mohon da ayeuna oge nya sapertoskeun bojo urang gitunya halal kabeh ngan aya nu dilarang teh sarupa bujurna mah teuing kinya teu kengeng bisa kaasupkeun kaum Nabi Lut kitunya kaum Nabi Lut dipake bujurnya eta teh bahasana teh naon ngadubling cenah bahasa santri mah ngadubling gitu nya ngadubling ngaliwat ngadubling ngaliwati eta kitu gawe saumpamakan dihalalkeun nu kitu gawe teh murtad ngahalalkeun kana ngaliwat kana ngadubling wal qotsli jeung maehan awak-awakan maehan jelema anu teu kedah dipaehan tah eta teh ditekadkeun maehan halal maehan jelema sasiki wae mah gitu cek urang tah eta teh murtad kitu nya murtad wasirqati sareng maok maling kur maling ngalauk wae mah halal tah eta teh gagabah murtad gitu gawe teh saumpamakan lamun baheula mah kerja di santri kitu nya akang guru tos kulem jam 10 jam 11 nguseup ti balongna halal mau tinu guru mah teh bahaya murtad kitu nya eta ngahalalkeun kana maok kitu nya ngahalalkeun kana maok teh pira mungkin kitu nya wal gosbi sareng ngagasab gitu ngagasab naon bentana sirqoh sareng gosbi ari maling marerencepan ari gosab mah tetegrakan seperti ayasna etanya namrak
dianggo pangheulana teh ngagasab sanes maling eta mah ngagasab ngaranna teh sami haram gitu nya. Ari maling memani keterencepan seun katingali gitu nya singkatna. Ari ngagasab mah biasa-biasa we ngan ieu teh nu batur pupuh dipake ku urang kitu ngagasab. Atanapi aya sajadah di masjid anu sapertikeun anu bapa ye seperti Pak Haji Apip sajadahna teh sok disimpen dina mimbar dicana ku urang teh eta mah ngagasab ngaranna teh ngagasabnya ngagasab betul maling benten sareng maling gitu nya. Dan eta contoh-contoh anu kalebat kana murtad patekadan. 12 menit langsung. Shadaqallahul adzim.